Geningan si Abah apal eta lokasina Padepokan Ki Ador teh. Apal di sabah? Sebenarnya mah kieu kumbang euy. Dewek teh baheula urut anak buahna si Ki Ador. Ngan dewek menang beja. Ku ngaranna si Abah Pogor. Nu kasohor ku elmuna si Tapakulung. Dewek didinya boga niatan hayang ngajajal eta elmuna si Abah Pogor. Kusabab dewek eleh nya dewek geus ngajangjikeun ka si Abah Pogor bahwa dewek rek babakti ka si Abah Pogor. Kitu awal mulana. Lamun si Abah teu kaburu kaubaran, aya bahan tutung sawak-awak bah. Terus ayeuna ade kumaha bah? Ayeuna mah urang penta nu ngaranna Pusaka Tambang Kahyangan. Lamun teu mikeun urang rebut secara paksa. Ayo atuh bah. Ayo. Anak buah dewek di sebalila wah mantau ka dieu yeuh. Si pentas deui wah sabebendeun. Wah datang deui yeuh. Manya aing kudu turun. Wah. Turun. Ador, keluar si Laing euy. Anak buah si Laing geus eleh ku kuring duat. Sabi teh nu gorongan ka aing teh euy. Kayak naon si Laing datang ka depan dewek euy. Kuring dek menta eta pusaka Tambang Kahyangan. Lantaran si Abah Pogor butuh eta pusaka. Naon si Laing teh minta tambah kahyangan segala euy. Si Laing dipuntas dan naonan make gabung jeung si Pogor segala euy. Ki. Rumah nasa kuring ngagabung jeung si Abah Pogor. Kulantaran kuring eleh jajaten. Kuring geus aya perjanjian jeung ngaranna si Abah Pogor. Kusabab eta kuring ngagabung. Mun kitu mah si Laing kudu dipodangan ku aing keneh. Sakalikeun podaran ku aing sia. Yo dengekeun. Tah nu ngaranna Ki Ador tah. Apa kulung? Sekarang kasih aing bae. Betas, cegah si aing bae. Tong si Komang tuh. Apa? Pulangkeun ku mana, Bro? Ngajaran lo gitu kan ngedewek euy. Bang. Urang, Bang. Ngajaran lo didinya euy. Siapa? Saja aing euy. Dewek ye si Pogor. Si aing saha? Hei. Wani-wani nyiksa anak buah dewek sah. Toplok teh. Tah, ye nu ngaranna si Ador si Kagror. Tah, rek aya perlu naon si Laing dewek euy. Oh, si Laing anu ngaran si Ador teh. Jangkung gede oge si Laing euy. Tapi keur dewek mah teh tegeme ringali jangkung gede ge lah. Dewek mah moal mundur saseku ngejat satu yang beas euy. Dewek ka dieu teh aya perlu ka maneh euy. Dewek rek minta eta
tambang kahyangan mana oi? Dek dibikeun moal oi. Oi, bener si lain hayang barang ieu teh oi. Ngarareuna tah elekeun heula tah si Ki Ador tah. Karek tah bisa dibikeun ieu. Oh, gitu. Tapi cek dewek mah oi. Mining keneh kieu we. Ayeuna mah geus lah, ayeuna mah dewek oge da geus apal. Kamampuan si laing. Ayeuna mah kieu we lah. Ayeuna mah urang nyeun kesepakatan we euy antara dewek jeung si laing euy. Kesepakatan naon euy? Ieu teh kembang naon ya. Tapi saurna kanggelan dong. Urang tereskeun we ka Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok udah cari. Kumaha tadi teh latihan teh? Beres? Terus bah, cuman tadi teh aya 2 orang. Setelah sama badan anak Andini. Untung tadi teh aya Kang Rakel. Aduh. Teu kuna naon? Kumaha tuh sararea salamet? Alhamdulillah selamat bah. Tapi Kang Undang aya nu nyandak. Katinggal ku Andini mah nu nyandak mah teh Kang Komara. Peda aya baturna nu duaan nyaeta Kang Atang sareng Kang Ating. Anu duaan, anu badannya anak Andini kumaha? Tah eta mah teu mampu ngelawan Kang Rakean, bah. Lain sabenerna mah Kak. Kuring teh keur neangan piubareun. Sabenerna mah piubareun eta teh geus neangan teh ka mana-mana kuring. Gunung dijugjug ceuk paribasana mah kitu nya. Tapi kadetik ayeuna teh kuring teh can manggih Kak. Naon atuh piubareun jang Nyai Nengsih teh. Bingung kuring teh. Sugan aka aya bong bolong. Jadi kieu masalah ubar eta teh anu ngaran ti ubareun teh jauh mah bisa ka hontal ku urang. Tapi ubareun teh ayana teh di puncak Gunung Badrawidara. Ah Kak kuring mah asal nyimas cager. Dek gunung anu pangluhur-luhurna ku kuring mah bade dijugjug Kak. Mudah-mudahan we ari ti ubareuna di dinya mah kuring dek diteh. Sok atuh Aka asal puguh eta di mana ku kuring dek dijugjug. Cek Aka kumaha. Kieu atuh eta teh kembang teh aya anu bogana jeung aya anu nyepengna. Saha Aka? Ngaran eta kembang teh nyaeta Widara Kencana jeung mah bisa ditingali ku lahir. Soalna eta tukege bakal datang sorangan. Bakal datang sorangan ke karayi insya Allah. Oh atuh mudah-mudahan we cing enggal dugi kana waktosna. Amin. Nuhun Aka. Tah aya nama jadi putra hidup Aji Saka erek dipenta ku Aka di dieu. Erek diturunkeun ka Aji ilmu Aka teh jeung pang nama aya ancaman ti si Abah Pogor. Jadi wayahna jadi ku Aka erek diurus atawa dididik ku Aka teh di dieu. Tah upami Andini mah urus ku Rayi di lemur ku sabab Andini mah bakal aya anu ngadatangan. Nya atuh nuhun ari kitu mah Aka. Nganitip we atuh budak kami Aji
Yakeun we Andini mah diurus ku kami di lemur. Ah, punten pangenakeun cai. Ya ambu hoyong eueut. Ya mohon ambu. Pisan. Ke antosan sakedah. Ya sebah ku ini panjanakeun. Nah aku Andini. Da ambu teh tadi teh orang si Abah. Da sakaterang ambu mah Andini teh tadi teh menuju di Padepokan. Mohon ambu, kaleresan Andini teh nembe dongkap ti Padepokan. Teras ngobrol sareng Abah di payun. Oh gitu. Nya atuh nuhun nya. Mohon sami-sami ambu. Ambu punten. Saleresna Andini teh aya taroskeun ka ambu. Saleresna ambu teh gade panyawat naon dugi ka kieu na. Iya Pak Andini sanes panyawatan di payun teh ambu teh labuh. Ngan duka kana naon labuhna, ambu teh dugikan ka teu emutna. Nyaho-nyaho ambu teh tos ieu we teh. Nah geuning teu damangna dugi ka ayeuna. Nya meureunna panyawatna we masih keneh betaheun dina awak ambu ieu teh. Tadi teh pas nuju latihan gelangna murag. Nah naon kitu ambu? Saleresna eta geulang teh pamasihan ti rerencangan ambu. Mun tiasa mah pilarian deui ku Andini. Soalna eta geulang teh janten panginget kangge ambu. Mohon ambu, kin gelangna orang pilarian deui sugan ka pendak. Andini biasa Abah ngobrol sareng ambu duaan. Mohon Abah, Andini ge bade siap-siap ngos. Ya. Oh, jadi gitu caritana teh. Mudah-mudahan we bener ieu kembang teh nu dicaritakeun ku Aka nu lumpang teh ambu. Oh, mohon atuh Abah nya mudah-mudahan we. Eta panyawat teu dicerioskeun ku ambu ka Andini. Henteu bah. Jeung lamun tiasa mah rahasiakeun we ieu panyawat teh. Itu mah Abah bade ka zaman heula nya. Ambu. Ya, nitip. Oh, mohon atuh Abah. Sok tah lah pakai ilmu halimunan teh kumane.
Tah, orang ayeuna nitip ka maneh. Sok pake ilmu harimau nanti kuring teh. Nice. Wah. Tah. Tah gitu euy. Eta pake ilmu halimunan ku anjeun. Aduh. Tah gitu bener. Sok koe ayeuna mah tembongkeun wujud anjeun ka kuring. Meujeuna ilmu halimunan dipake ku anjeun. Tos anu kieu urang istirahat heula ka ditu anu mah. Jeung Abah. Ayo. Geus meujeuna jang ilmu teh diamalkeun ku anjeun. Sareng tos lami we, Bah. Aji teh teu uih ka pelemburan. Sareng hoyong pendak we aji teh, sareng Abah, sareng Ambu. Puguh we aji teh geus 10 tahun ngalap ilmu di uwa di dieu teh. Tah ayeuna mah tinggal ngamalkeun ilmuna. Ka lembur. Nuhun we. Ngan kade ilmu eta teh ulah dipake kana salah. Kudu bisa tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Nuhun wa. Sareng aji teh bade aya taroskeun ka uwa. Emangna erek naroskeun naon? Nah, baheula nu ngaranna si Bah Pogor bet bade ngabinasakeun ka aji. Nah aya naon? Wa. Nah aya masalah sareng Abah Jaya Sakti. Engke ge aji bakal apal. Nah Bah Pogor bake hayang ngancam ka aji. Kewe taroskeun ka Abah hidup. Nya, Nuhun wa. ayeuna mah urang mulang we ka Padepokan Muning Raya. Wage tos lami hoyong tepang sareng Bapak Hidap. Da enak mah hayu urang uih ubari ngalacai kahuripan. Teuteur ubar Ibu Hidap. Hayu ana mah uih kaburu burit. Nuhun wa. Tah kitu Ki. Kumaha? Gara kitu mah. Ayeuna ku kuring ge dibikeun ieu, tapi si lain kudu inget kana janji euy. Dewek moal sulaya ingkar tina janji euy. Dia ku kuring dibikeun. Ayeuna keneh. Dewek narima nya. Ayeuna mah dewek rek nitah ka anak buah si laing. Mana anak buah si laing teh? Euy da kembali teh diaridikeun kan itu, tapi muka ayeuna can balik-balik ieu teh. Aduh, can mulang-mulang itu teh. Tadi nama borona mah rek dititah ku dewek teh. Rek titah mantuan barudak si Pentas jeung si Kumbang. Titah nyokot Salendrang Badra Widara euy. Kieu ayeuna mah kurantar urang teh geus kahiji ye. Heeh. Sok we eta ingetkeun heula nu eta. Tangkeng barengkeun. Oh kitu. Heeh. Oh atuh. Oi, Pentas, Kumbang. Mana ayeuna euy? Arinit kaditunya kasih Komara bantuan nyokot eta Salendrang Badra Widaranya. Siapa? Sok arinit ana mah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
geus nepi deui ka lemur yang tercinta ya. Kawan teh mana pi urang teh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tugane panggih jeung Bah Uca ya. Aya gitu si Bah Ucana. Ki areuh. Sampurasun. Sampurasun. Ka mana nih si Abah teh nya? Bah. Sampurasun. Bah. Sana gerowan sahanya. Tak ada dengengan gitu. Tapi saya datang. Kayak yang disaung bener gitu Sampurasun. Mana si Abah ini? Bah, Sampurasun. Sampurasun si Abah ini. Bah. Ơi, oh, sipas lah. Udang ah. Cuma aku cai-cai acan itu. Wah, teko kiri hari deui. Astagfirullahaladzim. Emang sama nih teh tuh. Aduh. Itu Abah teh lain. Mana saha? Astagfirullahaladzim. Saha mana teh teh? Aduh, Bah, kira aku tak apal orang, ya balik di kota orang teh Eyang teh ya. Oh, si Eyang. Ati mana wae atuh mah terpanggih ke sebel euy. Orang teh ngalang-lang buana orang teh. Ari Abah di mana? Ditara di sampurasun teh. Di kebon eta tadi teh ke ngore di Tabalala lah teu kuat da tuh balap pisan tuh. Melak naon euna? Keur melak sampeu teh. Melak sampeu, melak cengek naon nu aya dipelakeun pokona mah. Ari barudak kamarana, Bah? Nyata areuh barudak teh urang sorangan we di imah teh bulutukan euy. Karunya teuing atunya. Oh cai-cai acan teh maneh mau naon atuh kemolan teh cingan. Ieu we mawa seseuheun, Bah. Atuh di kota pantes mau rokok atuh mawa cai pantes urang nu pisan cai di imah. Rokok teh aya ngan tinggalin. Cai aya, tinggalin urang teh hayang nginum gitu ka dieu teh. Sidik urang hayang nginum eueuh cai teh. Aduh aing mah. Tuh, teh oge kosong euy. Nangeur heula atuh. Aya tamu teh suguhan urang teh. Ari di dieu mah lain tamu nyuguhan. Lain urang nyuguhan tamu kudu nyuguhan. Oke ya, ngasuh kita mau cai dinya dia. Kan si Bah Uca ya kita cai saung. Yang sugan mentah lah.
aya gitu bisa. Bah, aya semah geuningan. Saha itu, Bah? Lain itu baturan abah baheula itu waktu dia basa keur lah zaman ka pasir baheula ngalah suluh. Ngalah tunggul baheula meni ka pasir. Tah itu baturan ngan ieu mah tos sabakota ieu nama. Oh, gitu, Bah. Nya. Nya. Mun deh. Are ujang saha? Tepangkeun Bah abdi teh Odang. Oh, Odang. Mun. Ieu eyang subur teh itu. Mun. Atur nuhun. Rerencangan nana si bah uca itu. Baheula zaman ngurek tepi ka ayeuna teh rencangan we ngan abdi mah tos ka kota ieu mah cicing di leuweung ngan jabri ge kitu dah Ieu mah jabrik ieu mah kieu nya. nya ari maneh kan deuk naon ka dieu ka lengohan mau cai ti ditu atuh maneh teh Jadi kan abdi teh ka dieu teh rek minta cai, minta nginum. heuh nya tah eueuh urang oge suka teh maneh mawa ti ditu cai pantes ti lemur ti ditu Eueuh nya Bah rek minta nginum ka dieu ge ari cai mah loba ge mana ada minum tuh di pancuran ngocor tuh si eudeuh mah aya atuh lain cai kitu Bah, cai nginum lain cai pancuran. kita kena reueuh cai teh urang kita si ieu ge si eyang deuk nginum Hayang nginum, eueuh. teu boga Kamu teh disuguhan ieu mah. lain maneh teh ka dieu teh deuk naon Lain Bah, nanyakeun. Ari si Rakayan teh kumaha euna kabarna? eta ti baheula ge can aya kabar-kabarna teh si budak teh urang meuli hate mah asa kumaha ya hate teh kepuguh rarasaan gitu lain ieu odang atuh heug pangneangkeun ku maneh si Rakayan teh Nah, kumaha gitu Bah? lain dang urang mah asa teh dina hate ieu teh lain duka bakal aya naon teh ka si Rakayan teh dateng ngareunah ya hate ti tadi keneh Tok gitu Bah eta mah. Wah, rarasaan si Abah we meureunnan eta mah. heeh meureun gitu oke ge Kela. Iya, Bah. Saha si Rakayan teh? eta budak eta Budak, boga budak itu. boga aya hiji Apaan teh heula? Teu boga budak basa urang ka kota teh. oh jadi kieu ieu carita nama ieu Nah, sok, Bah. budak teh Sampurasun sepuh kula nitipkeun ieu budak ka anjeun aku ku anjeun eta budak anjeun aku ngaranna Rakayan putra ti karajaan omat didik lahir jeung batina akal jeung pikirna tekad ucap jeung lampahna cing aya dina ridho manten jeung kula nitipkeun eta pusaka Badrawidara pikeun bekal Rakayan sabab kula aya dina sajeroning eta pusaka anjeun di aku anak kukuring Oh, gitu, Bah. Heeh, ngartos ari kitu mah uing ge, syukur atuh. Aya naon Bah itu Bah si Unang gegerowokan Bah? Itu aya naon tuh? lupa tuh saya naonnya Teang, si ayana naon? Jangan lupa bantu like dan subscribe di channel Badrawidara Entertainment guys.